Nuhun ditampi ku kaula. Aya pikir saya naon ye ku Aden Banteng. Aden Banteng ya. Aya naon-naon di tenggelan ku Asep Banteng. Percaya kasih Percaya. Nelayan ke minggir. Bilih aya nu macem-macem sok. Asep Banteng, Udin Batak aya. Oh iya. Nang pelek aya. Yan Tobadak aya. Ari Batak. Wah, Ari Pelek aya. Darya Ornerdil aya. Nya. Aya tong. Sebabak toy. Kasangakeun. Nuhun. Percaya. Aya naon nya Kang? Aji mun bau jengkol nya teh. Eta kan Anak. Nangis kadahar naon eta teh atuh. Mane ngadahar jengkol geus ngakanaon udang. Udang Jauh ngakan udang bau jengkol. Kapan dicampur? jeung kuda laut. Ya jurikeun si Mbah Bakti ulah Gusti. Hak nuhun. Mangga aya pikir sae naon ulah Gusti. Jeung capek kerake aya meeting. Sore ram anak yang manis janganlah dibunuh. Kalau dibunuh silakan urang bakal dibui komo aya cinta segitiga. Lagu batur nepi ka diruksak itu. Lagu cinta segitiga teh. Lagu naon bete lagu toka-toka. Ai mane bisa ngalagu? Bisa cincok. Dengdelet tumila reungit mah. Oh sayang. Boneka peot. Sobat. Rupa-rupa sia mah jeung boneka cantik teh aing nyaho. Zaman Elia Kadam. Oh, zaman Deli Suryani. Oh, kadampet Kadempet atuh teh mah. Aya pikir sae naon kulan Gusti. kieu bewarakeun ka batur-batur sampean. Yen kaula ayeuna dek lunta deui ninggalkeun ieu nagara. Oh. Ketahuan. Ketahuan. Pacaran lagi Dengan si Ayah. Si ayah sakit karena pacarnya kawin lagi. Asal ceweknya
Mereka mana tuh dari lagi teh? Kawin teh mun teu beja-beja. Pantes geuning teu beja-beja teh da geuning goreng patu. Sampean apa? Si Bima nepi kadanget ayeuna teh eueuh pakarang anu teuran. Wah, leres Gusti, ampun eta awak si Bima. Oh Kristen mah tuh. Abdi kamari cikeneh aya senjata anyar surulit ngaranna. Sarulit merenya Mana apa? Surulit. Apa? Naon? Di mana jelema aya goreng hatene teteh surulit. Eta mah sarulit atuh goblok. Sarulit eta mah tuh. Kabina-bina teuing. Ai sarulit mah di mana aya nu rame geuning sarulit. Sarurang. Suit eta mah suit. Ai suit mah ieu anu beulah bibirna. Ai sia. Eta mah Saung, eta mah saung. eta mah rarengat tuh. Tahu ya toh. Ai saung mah di mana usum hujan sok jaradi gini di kebun sampe. Suung. Suung teh mah belegug. Nah, saya kabani guna bina teuing. Ai suung mah di mana eueuh naon-naon. Suung. Suung. Darah ramang sadayana dulu-dulur. Mojo euy. Anu naik sapi-sapi damang bulanna. Kade dihareup aya Pak Alit. Aya Pak Alit Di di Polda. Polda ulah bebeja uing dek ngebegal. Moal, karek bebeja mah nyumbang masjid teh. Heeh. Alah. Nah, tiba heurah. Ayaku genah. Ayaku genah Berlin. Ai jeung patokan mah kitu dah. Ari jadi soreanan ieu genah we. Heeh. Oh, kantenan. Hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar. Diwajibkeun ikhtiar. Untung tutunya sia. Kantenan. Nu awon mah perlu disinglah. Tah nu matak ulah boga pemajikan kanu arah rawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Tak kitu ayah dengekeun. Cing gableg deuleuan aya. Alah. Tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiarana. It's not the song but the singer behind the song.
jadi hartina teh merenan lain sorak na wungkul nu kudu alus lain kata-kata na wungkul nu kudu hade tapi akhlak nu nyanyina kalakuan nu nyanyina da loba ayeuna mah seueur kumaha kulan artis ongkoh nyanyina alus aktingna hade tapi dibui karena narkoba lebar ban lebar ku ngaran naudzubillah summa naudzubillah laras is not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang diberi bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Tuh. Dageunah atuh. Kata-kata sinan sorana ngeuna tuh. Geura sok sakali deui. Gumelar di pawangan Tak gini heeh. ulah rikman aing-aingan Heeh. gadah nyieun kesayan di dunia orang barang Cekek wae ku aing sinden gitu. Nah, sia tadi kumaha kata-kata Nabi? Gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan. Terus ulah nyieun ka awonan. Nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh. Tersinggung gua. Mempenghirup teh. Kumpul euy. Sia nanaonan teh. Mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kendangna asli. Heeh. Ti meeting ngiga pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngiga dorna. Kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah. Nah, atuh meunang. Lain teu meunang belegug. Coba eta sora deui. Ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah.
Ai Baturaya kreasi inovasi nu ala lanyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi. Kenang teh kudu aya kenang gede nasya kulantere wungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi. Peningkatan. Ayeuna mah zaman kolaborasi. Manehna ngomong luar tina tetekon, nambah heula aya sound system. Eueuh. Membran ge bae dieu. Batomrak ge bae dieu. Apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan zaman sakali-kali. Lain eta ai kana seni resepsi mah hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang hayang beunghar tina ngadalang ini hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sora kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh meunang ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul mah lamun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelemana ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mamurah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu mondokan goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ge oh bereto itu loba panggilan ka maneh minang dipanggil ke kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ke radio oh. Ampun kudu mode kieu
cek raja teh ya pati ka dia kaharep tah sorana kitu tuluy patina teh kauleun pan beda sisok maneh out hahaha pati ka dia kaharep kaulah nun Gusti aya pikir saeun naon tuh da ngagebleng bae atuh nu penting mah loba we nu manggil ka aing sing sok sia kumaha dalang caritana naon lalakon Bang Narayana Dedeh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun ngabang bangera naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca mah itu kumaha aing we lah ai Bang Narayana teh naon eta teh Bang Narayana teh panu dewana teh keur ngora Kresna keur ngora goblok mah da aing mah yang panu teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh coba ai Citra Yuda teh duluina Roy Martin ampun Dedeh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani naon teh sada nu geuring Gatot Kaca anjing nengke kunaon atuh oh sok tong ambek goblok atuh sia teh aya dalang gede ambek atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah ibu teh kasep dek ninggalkeun ieu karaton bageur wayahna moal lami bade ka mana ibu hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater sia teh da baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater naon Ciater teh Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula starter anjing nu kitu mah aya naon deui ibu ka Ciater teh aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararateul dek ngeueum di ditu iya wah saha tah Purbakesa teh adina Arimi gitu acok ai kupingan teh bade ka Ciater bener Purbakesa coba nepi ka ngageblek gitu anteur wayahna hayang pangijeng pilot iya ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu ngaok mobil kendaraan aceuk aduh wah aceuk aduh Agus Lioban tutup aceuk da geus tengah peucing ieu tobat aduh tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu Kakang Bima Wilujeng Sumping Arimi aing mawa belut bisirik nyobek eta Bima mawa belut kumaha aing we anjing atuh saja tobat penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu lalawara ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon Saddam Hussein gugur goblok tobat deui aduh geuningan Arjuna ka dieu itu bagea rayi kaula nun aceuk
coba Arjuna Bima Gatot Kaca Purbakesa Arimi geblek sorana gitu Kakang Semar ka dieu Kakang Semar aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar yang kaharep deuleu jak saha teh Semar anjing nengekeun waduh aduh hei calalagur euy saha teh si cepot anjing nengekeun waduh acuh aya si robot atuh alah dawala ka dieu dawala alah aya naon nah saha teh dawala garing ka dieu garing aduh aya naon anjing saha si garing coba aduh coba cing garing eta teh naon mun dirangak kitu aduh dunungan ieu lumayan ganas nya ganas ronge si madu coba nya rame henteu goblok teu rame teh aduh kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajat nanyeuseuh ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka palawargi Assalamualaikum iya mana minakan hajatnya hapunten da nembe dipanyer 2 juta abdi teh bade gabantuin sesana da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong wah panayakan wayahna we panayakan dihiras deui wae aduh ampun aya bahan kira-kira tah urang ya aya bahan cilaka sia teh jadi wah lapor atuh naon sia teh heuh naon wah aya naon ieu Gusti nu saleresna kitu maksudna mah oh biasa pan urang teh dek usaha oh kena kitu teh teu sangka mana jadi juru basana ya da babarengan nu ngapoe beuki ngarti hah oh engke lanan tenang we dah aya keneh waktu tuh ngartieun sia teh euy moal diganggu sok we maneh ti heula bener eta oge ngan ulah ayeuna nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna eta mah aduh lain aduh engke geus panen da ayeuna mah karek oge ceb atuh oh eta mah geus dibikeun ka batur geus aya deui mah dibikeun ka maneh naon teh maksudna kitu anu mah teuing bener teuing henteu ai maneh saha ngaran tuh
Saha? Alit. Oh lain ini Hamis leuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing mentak kode na we kumaha atuh? Begadang jangan. Oh Roma, ngaranna teh Oma. Oh nya cek aing ge Oma. Tina lagu kapangina teh. Oh Oma. Kurang mana maneh teh? Mana teh? Hah? Oh Cikampek. Mana? Di mana? Oh Bogor. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Layung Grup. Wanaya. Cici Cangkurileung. Manya yang ngaran lemur Cici Cangkurileung. Soka cuma tak kode deui we ti mana lemur teh. Halo Pak. Oh, Bandung. Oh, orang Bandung saya teh. Oh, kan Bandung teh lega di mana di Bandungna? Di mana di Bandungna? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tenang. Di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lain. Ciparai, Kiara Condong, saket Bapak Haji Sidik. Ini aku lagu deui atuh. Boronong ke Majalaya. Ari kukat-kukut kana naon maneh teh resep teh? Hah? Oh, roti. Lukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon daroba manuk cek atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung. Toed. Oh iya. Jalak. Kabasna mah walet. Oh walet. Eta di sadana meureun piur kutututut munuk naon teh? Cangkurileung. Manyar.
piit dikukur titiran buuk gajah ini lain manuk gajah papaingan hese aja bro alah ketipu siya ku aing gening bisa goblok siya gening bisa siya teh puas siya kataripu ku aing alah gening da poe ka tukang nanti itu teu aya sasaha pengen jembling duh padahal geunah wayah ngigal duh lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan sakitu kenang beberebetan tah eta mah geunah kadenge aduh genah nuna aduh alah nikmat aduh alah tos siapa mah aduh eta sorasina nu pikeun ngalakeuna gitu nah Aisyah hei genaheun euy kenang mun ngaberebet kitu coba dah tadi sada nah saya surat gede-gede teuing pacar gede jadi si budak rombongan di mana itu kendangna nepi ka rame kieu Berlin Group teh Berlin Group robot Berlin urang mana teh robot teh aya budakna naker si eta geus diuk diuk mun geus panen mah dibere ku aing tenang we ya datu nyambung si eta mah kumaha kadengena sia budak naker innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya teuing naon sia teh teu sangka euy bapana maot saha goblok keun atuh cing sabar we cing sabar we da bakal katuturkeun ku urang ge lain bapana maot sia nu budeug doakeun ku urang bapana sing ditampi iman Islamna cuh si Haji eueuh nu maot goblok panyawatna naon parah pisan euy wah teu mungkin sia tina roromeheun maot ya kemana karep cigana aing babarengan jeung nu kieu naon moal teu TBC 3 bulan deuleu heeh nya kaping sabaraha naon 40 na aduh teu maot goblok atuh lami keneh 18 dinten deui mah nu maot goblok nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna ajek kabeda-beda teh sate budak teh keun bae nah maka diceungceurikan segala
hampang ka itu ngur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna aji gaji tah gitu amin gitu wah parah pangulikeun udu jing sabaraha batang mun kana piduiteun ngadenge si goblok siang ngiga naon itu papatong ini gede sugan aing ngiga sate kadeka jon-jonan teh aduh goong halus euy lain goong jate anjing bebaturan sia jaraga kedah dijaga sing kada kajibaraga leur teu beunang euy disangka bene aing aduh ampun kumaha ya dinten ieu urang kudu operasi kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP HP wae susah teu nyieun we sate geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas tape goblok teh mah ieu mah HP ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape ca teh mah capek ai cape masuk di sambal cabe teh mah cabe masuk di bose beca teh mah sia teh ai beca mah anak buah urang ish tong diomongkeun teh mah aduh kieu ieu kumaha numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami oh iya cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana tak urang ayeuna megat api-api mah urang nepikeun we kitu urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak heeh kumaha lamun teu percayaeun paksa kumaha lamun ngalawan gelut kumaha lamun eleh kabur atuh moal nyatu meureun wayahna da urang mah usahana tinu kieu oh da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek heeh tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram
munafik sama gening diberi rezeki nama dihakan Ari lapar meni geuleuh kasih aing ngebon teu nyawa henteu aya nu merenya dihakan atuh apa eta teh ladang ngabega teu nya da aing mah pamere da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu jelema ini sajauh-jauh dipegat ku urang teh doraka ulah kitu kudu kumaha atuh mending datangan kau imah keur hararees cokot hartana apa eta mah lain ngabegal doraka ngabegal mah eta mah nyokot tina bongo sok da doraka urang ngabegal mah doraka sia teteh sarua ngabangsat ngaranna ngabangsat beleguk teteh satina kabinda-binda teuing ngomong ke mana karep sia teh nah make ka mana karep make jeung kudu mau anu keur hees lain kitu carana doraka teteh deuleu doraka sarua jeung maneh ngabega ulah teteh kumaha atuh sangkan eta kieu ya carana pan loba warung tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong bawa ngobrol kan rada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan eta mah lain naon lain mau eta mah nyokot kanu keur bongo Syariwana goblok. Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh. Kumaha atuh? Neangan nu hajat. Nu hajat rek ngapayang cokotan pamanyerna. Tong ditepikeun ka dalang mah. Tah geuning eta. Gampang usaha teh. Tapi kau nu baraleki. Gampang Junet. Iya. Kunaon bapak aing ngeluk. Luka deui. Asukan aing mangisuung. Nuhun agan. Naon keseri segala. Nanaonan agan teh ontu kikieuan teh mah. Kieu jempe sia jempe. Aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa jempe sia jempe aya kejadian naon atuh bapak bendera hitam putih di tenggelan buta lawan atuh lawan lain kerang kedut teh hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan benar nangka nah are ulung aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh Siksa jangan pakai kumat-kumat. Agar waras siksa. Paham bura Ngalunyak dihantam siksa. Sia teh ka bapa teh ngalunyak tiba heula aduh aya anuk bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok
Curing sia. Hukum karma. Jelema. Sia teh. Sia ada cacing. Jelema. Naon budak nyalukan indungna kitu? Ma we. Lah, naon? Si lain. Ah, nyao. Ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng. Sada sora raket. Boa-boa deuleu euy. Moal kitu timba ka dieu datang. Naon dengekeun di sia aya sora naon le. Jelema. Tah, kadenge teu. Heeh. Sada kopi. Tong bodor sih teu nyari. Jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan. Nah, yang syarikan goblok. Nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu. Lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy. Bangsa Kalijati meureun. Lain bangsa atuh eta mah urang meureun. Lain ieu teh makhluk naon kana dieu. Nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye. Sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy. Bade ka mana nya? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikeriting. Naon? Rasana teh jabrig meureun. Eta kadenge ku hayang dikeriting. Hayang diboroman buuk. Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Leres salira agama Islam. Leres kulan. Ai kitu Rada teu percaya. Nah, Maya Islam make iket. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. pugu da awewe. Atuh make gamis atuh. Nya. Manya lalaki make gamis. Ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh Gemul. Jurig nu kitu mah. gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya karereun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah para jualan. Moal atuh teh mah. Iya. Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sih? Ngaran urang. Heeh. Wah pajang.
Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya. Aduh. Ngan tetangga uing ngalukana Cece. Cece Basoka. Alah. Bener agama Islam maneh? Ya heueuh. Sing aya salat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh salat sok di mana? Di gereja. Tapi bener. Masjid belegung. Nya aing ge nyaho di masjid. Ya. Manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain. Heuh manehna teh meureunna katulah. Agak lain katulah Katolik meureun teh. Maneh agama naon? Islam. Cing, lamun bener sileing agama Islam diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jemilaan leuh. Saya ditanya ge. Rukun Islam teh aya 5. hiji, Syahadat, 2, salat, 3, zakat, 4, puasa, 5. munggah haji, mun kawasa di jalanan. Akur jeung manehnya. Genep dek mah. Lain Islam atuh. Nah, ieu agama sesat. Boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir. Ahmad Sadet. Ya. Ahmad Pegek Malaysia. Agama anu ngaku pang akhirna. Maka yang rukun Islam aya genep. Naon hiji-hiji nasya? Syahadat, salat, zakat, puasa, 5 munggah haji, mun kawasa di jalana. Aya kagenep Balik deui ti teh ka dieu. Narek ngajedog di ditu imah teu boga, baraya teu boga, balik deui. Nya. Alah. Tong nyiksa maneh teh gawe teu boga di Arab, mending balik deui ka dieu di lemur urang. Balik deh ka imah di dieu pan syaur Nabi ge kitu, rumahku adalah surgaku. Tapi nah itu tercatatnya. Tapi dah bener teh. Ai itu agama naon? Sarua Islam. Ai rukun Islam 7. Ai. Nah, jadi laliur. Kieu ai. Tapi balalender. Nah, make 7 sia teh. Balikna make kapal. Narek lempang titu, paeh atuh meureun ti lalap di laut oge. Tapi aduh Gusti. Maneh dek ngomong naon balik ke Arab teh da kudu numpak kapal. Da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi. Sok. Syaralah tapi bener euy. Waduh bener tauhid ya jelema ya. Tauhid cenah. Bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka paketo. Aing mah lain geus paketo deui geus nganjang ka lioban. Paingan bana radial.
Aduh lamun kitu tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na oh ada geuning da 5 geuning asli nama tapi di leuwihan kumana jadi bener oge teh jadi bener oge tah ieu jelema nu lumpuh Yuni nya ge nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener oi iya ai kadalapan cik sileing naon dahar pek sabab lamun urang teu dahar da pae atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layoseun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag na ti koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tak jaku kitu nama ku balalan nara tapi salah itu ayo mana rek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya aduh ya kaharti tauhidna euy duh kaja kereta karti 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae ngeuy goblok ya aduh naon sia teh dek nyokot harta kekayaan ya lain aing teu ngeunah naon pamadegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek neunggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha kahayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah bina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet meureun sia heuh what aduh usik sia hayo kapengkek sora sia sok hayo aya kitu gerakan timbangan teh euy hebat euy nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing kitu woi sok sia tah alah anjir woi luar biasa teka ciri eta gerakan euy tah tah ya anjir geus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah
sing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kugurentelan we atawa gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehan kamana we karan siang we hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tah ya alo tuh we hai abdi ya tuh we wah ini atuh aduh ngena euy dek deungeul aing baru kana aing teu ngejat ka dieu lu aduh wait tahan go pick up aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung butik kotok dieu jeung alah what up ya kudu wait you up anjir what ya aduh what up aduh nya sia teh jangan bibir aing we atuh lain ditaki sia teh what ya anjing ya up tak ya up well ya tak ya iya aduh alah alah aduh alah aduh aing macam ni kedua bibir ke skandal teuing nyeri anjing ala aduh anjing tuh kejadian spektakuler mah naon nanti kadeuleu juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa muning rarakitan kuda papasangan kakaraeun juragan Gatot Kaca oge Bang Holil naon mangeh musuh sok itu buratna aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan da teh mah aneh aja ajianana teh deuleu kilat bajra saha teh itu satria ai Gatot Kaca Pancabraja eta mah teu heulanana atuh teu ditu teh kilat bajra Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berbot runtuh ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu terus
para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong kabeh cinggel leneng eta Satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guru na teh eta tanu panjang irungna tu itu Satria cenah nu diikat guru na teh tah di dieu urang naikeun bandera urang kumaha Silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serap nempo aing ge ti kajauhan teh Silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh Panca Braja dak curalit Silaing kekerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae da loba sabun Silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra Silaing Panca Braja jebrod ka dewek kusak kekerepengan cing jiga ayeuna Allah pira ku pan isuk balik jadi sok heuda meureun pasea teh kudu aya pasal kudu aya sabab nama Silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh sok ayeuna siap nah acan ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunana we ka batur nya mah kadupak sia ngamek aing molot sok ngamek deuk nyebut naon ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy lain ni wara deui teh nyaan euy ah aya kana wujud mah notorogan sia teh ngadol ngadupak eta teh jalan teh lega kajabat sia teh nyeun pasal ka aing naon maksudna ngadupak ka aing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka tengah hampura ka aing hampura we pernah sakitu oh aya hampura mah teu nya teu naon teu cios deui wae otakna si eta kabina-binanya euy hese dipake ngalah duit ampun Hese dibawa jadi barat. tong hampura atuh moal prak mun belegug oh tengah hampura henteu nyaan sia ngajak gelut teh ka aing paduli sabapa aing mah deuleu eta nu bejakeun sabapa nama ada moal neungeuna nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajago kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh deuleu boga ajian kilat braja kilat braja cetek Panca Braja kilat bajra deuleu nya aja teh rasakeun sia kunajar kilat bajra ya Allah tangke Silaing mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra waduh sok sia marukana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasempatan aing kilat bajra hutang pati dibayar pati kilat bajra hutang wirang dibayar wirang aya deui teh Panca Braja nya Panca Braja ayeuna bagian kuring ngagoler la ilaha illallah ngagoler enak kuring da wala ngagoler aduh kekerepengan wala dong nyeun pika amekeun aing goblok
kekerepengan euy. Oh, kikituan. Heuh. Aduh, lamat pisan otak. Nyaan anjeun oge geuning. Kilat majra, deleukeun aing ka bejiga tuh. Walah. Pancaburaja. Pancaburaja, Pancaburaja, Pancaburaja. Pancaburaja. Woi, Pancaburaja. Walah, Pancaburaja. Sisa. Beda-beda teuing sia teh goblok. Ngerakeun cenah taku ka aing teh. Geus sana. Ampun. Alah. Dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing.